Dalam raja pesta
geus ngeudeung oge asa nipu bener pisan ka manusia situ nya ti palih toko ka setia wargian palih etana ka di paralawan hapunten uang seja mayunan uang kadeudeung kanya kasih kaset hoyong iring bingah iring kawa tapi asa aya anu kurang totopo geus dipake atau geus mawa jang ulah sugan jeung sugan datang teh sita macet-macetna tenang kami oke kamar di depan kami melapor kenal kabar-kabar osong melakukan begitu teh tuhnya tingali tak bujur kenangan oh siapa itu baku kalau tukang kenang itu nurutan serah tepangan oleh ibu hajat bapak hajat tinggal di bayu negara si kasep kawan belanja pada belakang besok teman saya sama jangan hanya meriam apa dipakai ilmu namanya dipakai lain sama acana yang kita pakai kene bang aduh ya Allah kalau hari ini siapa gitu karena duitnya beki karena oh kumaha we cara apa ciri kau aman kau aman teh hayang jadi lepas kunawan mari kunawan jaganya lah bang parungan bang besok dia turun sesakan itu panggilan sosok berang kalau besokan bisa aja abang yang kau tekuan hayang lagu mojang priangan sok kau juga kapal yuti ibu aja kepaya mojang priangan Aku
kenal loy kurang nyokot bisi kuata kusi bebet maneh ih kada moal tabalalangeun eta ngomong-ngomong tidak mati nah itu teh bang kumaha sebab kapiguyeunnya teu pagi wantos da seueur kene rombongan teh nya bang urang suka urang pamitan atunya urang suka man urang pamitan ieu urang kali urang ibarat tumang kana naga teh siapa urang suka mah urang pamitan atunya teu siapa beli ya sok ya Allah Gusti nu agung ai sia aku naon eta sudah belah itu paling dia pada tadi aku cerai di dia sok apa ada sekarang main sok kurang pamitan sok apa heula yo tuh sok atuh sok kawan sok siapa ya Allah Gusti nu agung bisa kasopanan kumaha ieu tingali kolot suku katuhung karep nu leungeun kadona urang teh mana leuwih yang abdi tuh sok urang era sok loba kene di rombongan wacan main sok urang pamitan teh urang pamitan Gramia gerak tunggang di bapakku ayun api